Mang. Kalem. Naon? Antar ke Jepang. Naon jauh ka Jepang jauh ah. Dek nginjem panto Doraemon. Keur mengulang masa lalu yang indah bersama si itu. Nah, aingnya deh si banget. Lain anehnya di bulan Ramadan mah jurig teh ngajaririm. Ngajarin kumaha gitu maneh. Apaan dicangcang maneh? Lain pedah we tadi ngelawat ka warteg eta mah da suku hungkul api nu dihandap sieun aruh awakna. Sanes jurig gitu. Eta teh jalmi anu kalebetan jurig. Lain heula atuh rukiah sekalian. Baik, urang teh pan aya tanah heuh, rek ngabangun atau minimal mondasi heula, tapi batuna cing lah sugan ieu mah. Ah, lain cungcang cicing cucak cicing jeung balad malah. Tuh di tukang imah loba. Wow. Karingala juga. Kela. Nah makin tah ngala naon teh maksudna? Ngalena butuh batu. Di tukang imah tuh aya loba jambu batu. Ala jambuna pisahkeun batuna. Lumayan we keur sahektar mah. Ngebek. Nah atuh teh sakantenan sareng jambu semena. Gaduh teu. Sikeun wae ngajawab teh di dinya mah. Balik aing. Rek mana euy? Rek neangan jambu semen. Mang, kunaon hulang-hulang wae ceuk nujuh paninengan. Cicing lagi teh gitu ke lalieur ke loba masalah itu. Ieu katulah Mang bagi-bagi masalah teh. Ka dieu urang jual keur mahal ya mah. Lumayan aya batean setik awang teh di kapenceretan. Iya hiji deui tambah-tambah masalah ya mah.